warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun WhatsAppun Dea Ayu Kusmadianti di SMA Negeri Hijiwalas. Tong hilapnya subscribe, komen, jeung like-na bilujengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nukusin kuring dipika hormat, girang pangajen pasanggiri diantara bahasa Sunda. Langkung tipayun, urang panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat sarta hidayahna ka urang sadayana tiasa patepang dina pasanggiri diantara bahasa Sunda. Teu hilap sholawat miwah salam dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana nabiyana wa habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta ka para kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah nepi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin nu sim kuring dipika hormat, dina kasempatan ieu sim kuring bade ngaduikeun diantara nu judulna ngamumule Basa Sunda di Zaman Kiwari. Basa Sunda mangrupakeun salah sahiji ragam basa anu aya di Indonesia nu biasana digunakeun ku urang Sunda. Salaku urang Sunda, urang kedah reueus kana basa Sunda. Majuna teknologi di zaman kiwari ngajadikeun nunuman ayeuna kirang paham dina ngagunakeun basa Sunda anu leres. Sedengkeun basa Sunda merupakan basa anu aya patalina sareng latar budaya di Indonesia. Basa daerah khususna basa Sunda ngagambarkeun identitas ieu bangsa salaku bangsa anu beunghar ku budaya sareng basa. Aya sababaraha faktor anu nyebabkeun basa Sunda jadi runtuh di zaman kiwari. Hiji, lemahna sosialisasi basa Sunda di kulawarga. Kolot merupakan peran utama dina nganterkeun nonoman ayeuna ka budaya etnik sareng basa daerahna. Lolobana kolot ayeuna mah henteu nganggo basa Sunda salaku basa utamina nalika komunikasi di bumi. 2. Kurikulum pendidikan. Dina kurikulum pendidikan oge basa Sunda kan ukur kaasup kana muatan lokal atawa mulo. Nu diutamakeun mah basa Indonesia sareng basa asing. Ku sabab eta basa asing dianggap langkung ajen tibatan basa Sunda. 3. Lemahna kasadaran generasi ayeuna. Nonoman zaman ayeuna langkung gampang ngagunakeun basa Indonesia sareng langkung resep kana basa asing. Tibatan basa daerahna nyalira nyaeta basa Sunda. Nonoman ayeuna kurang sadar yen basa Sunda merupakan warisan budaya anu luhur anu kedah dimumule. 4. Globalisasi. Ku ayana globalisasi urang tiasa dihubungkeun ku media komunikasi anu beuki maju. Seueur budaya asing anu asup ka nagara urang ngalangkungan media komunikasi anu aya. Janten ngalemahkeun basa daerah khususna basa Sunda. Hadirin oge hadirat, janten eta opat faktor nu nyebabkeun lunturna basa Sunda
Sunda di zaman kiwari. Kusabab di zaman kiwari jelema nu make basa Sunda geus saeutik, ulah ngareukeun katurunan urang tiasa ngomong make basa daerahna sorangan nyaeta basa Sunda dina mangsa anu bakal kasorang, lamun di zaman kiwari eta basa teu dimulai. Urang salaku generasi mora kedah muka panon sarta muka hate supados nganggo basa Sunda dina sadi dinten. Peran pemerintah utamina Kemendikbud sarta peran media oge dianggap penting pikeun ilubiung dina mamulai basa Sunda di zaman kiwari. Hayu urang sasarengan ngajagi sarta ngamumulai basa Sunda. Upami sanes urang salaku urang Sunda nu ngajagi saha deui kagiatan ngamumulai basa Sunda teh tiasa dilaksanakeun di mana wae sareng iraha wae. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat, hapunten bilih aya basa nu kirang merenah, mugia aya mangpaatna, hatur nuhun kana perhatosanana. Indit katurki meser paniti patepang jeung si otan. Cekap sakitu ti abdi Dea Kusmadianti, patepang deui di lain kasempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu